bagus. Benar disiplin. Wah dia balaturan dakan satu ka negara astina. Menta kumpul kabeh pikeun nyiapkeun tanah kaca pikiran hege. Siap bagus. Ulah sungkan yang harapan lawan di medan perang. Ulah rek ebu nya ngamusuh tangguh. Tong resiko pati ngoning bebela lama cait keur abdi negeri hege. Tong sieun paeh kabeh jama bakal paeh pasti yakin pasti lirik barat maung paeh ninggalkeun maung paeh ninggalkeun kanangna maung paeh ninggalkeun bikangna maung teh paeh teh ninggalkeun awewe geuning di nu beuteungna sok aya udah ngajuru geuning loreng geuning naon jadi maung teh paeh teh ninggalkeun eta nu loreng dina beuteung maung paeh ninggalkeun singkayo lain eta goblok minangkana ieu mah maung teh paeh ninggalkeun nu siga beuteung bedog manya maung paeh ninggalkeun bedog maung paeh ninggalkeun belegung maung teh paeh ninggalkeun belalang belang goblok blang gajah paeh ninggalkeun gajah paeh ninggalkeun wadukna gajah paeh ninggalkeun tapakna gajah mageun tulalena gajah paeh nu sok dipake padudan geuning dina huntu nanglak geuning soaya eta teh garong aman gajah paeh ninggalkeun gamusan gadis la ilaha illallah bodoh teuing gajah paeh teh ninggalkeun gading manusia paeh ninggalkeun kontrakan benar saya kontrakan dari bawah manusia paeh lain ninggalkeun kontrakan nu dibawa ke alam kalanggengan teh manusia paeh teh ninggalkeun mitoha ninggalkeun sertifikat manusia paeh teh ninggalkeun jagong lain jagong mana manusia paeh ninggalkeun jagong manusia paeh teh ninggalkeun Jajang Amung Sutarya eta madalang pun lanceuk da nu kamari manggung dieu ieu aya rombongan babakan Cianeu kamari eta mah kamari pan aya di babakan Cianeu di lebat aya ngiring ka dieu pun lanceuk ki dalang Jajang jadi manusia teh paeh ninggalkeun nya jablay
ngaco goblok ya. Gajah Pak teh ningakeun ja jaleuleul ja. Eta masih tulang tuja eman. Si Eman. Eta masih eman. Anu ningakeun jaleuleul tuja mah. Naon atuh? Naon. Manusia Pak urang dengan urang lamun merek ka batur. Urang teh merek ka batur kahadean, tapi urang teh teu ngarepkeun imalan. Tah eta teh disebutna teh jatah. Goblok. Jasa. Awas tuh heueuh. Menta disiplin kawan dia baran turak-turakan pikirnya ke depan komandan. Kudu pinter karena bahasa, karena singkatan-singkatan. Contohnya, dengerin. Coba dengarkanlah bahasa singkatan. Singkatan-singkatan pantun sisiniran. Bahasa-bahasa. Bahasa kirata. Kirata bahasa dikira-kira tapi nyata. Cilok aci dicolok bener cireng aci digoreng benar gehu toge jeung tahu awewe aci dicolok manya awewe aci dicolok eueuh acian aya ge nu genyal kaya aci salah sedeh dadunungan mah atuh licik bro batur cilok ieu gehu itu cireng urang ge nyaho atuh ari awewe naon. Coba dengarkanlah bahasa kirata, bahasa singkatan pantun sisiniran, bahasa-bahasa, bahasa kirata, kirata bahasa dikira-kira tapi nyata. Korsi, cokor di sisi, alus. Dasi dina dada ngarah aksi colena dicocol enak awewe dicocol enak manya awewe dicocol goblok dicocol hungkul dan teu nu dicocol awewe mah digali. Iji komandan mah nu itu dasi dina dada ngarah aksi nu ieu korsi cokor di sisi ieu colenak dicocol enak ari aing ke bagian awewe naon atuh awewe teh. Coba dengarkanlah bahasa singkatan bahasa kirata pantun sisiniran bahasa-bahasa bahasa kirata kirata bahasa dikira-kira tapi nyata. Misro amis di jero alus comro oncom di jero alus syukro suuk di jero awewe syukuk di jero mana awewe suukan kapan eta nu neng tete syukuk lain goblok salah sia bodoh teh kabina-bina sia. Coba dengarkanlah bahasa singkatan bahasa kirata pantun sisiniran bahasa-bahasa bahasa kirata kirata bahasa dikira-kira tapi nyata. Kenek di gorowan ngarah naik
supir asupi pipir kursi cokor di sisi busi abus di sisi rada bener ayeuna mah Apa nu abus? nu bieu nu panjang diponok dipanjangkeun ayeuna nu panjang diponokkeun Balikeun. coba dengarkanlah bahasa singkatan bahasa kirata pantun sisiniran bahasa kirata bahasa dikira-kira tapi nyata kantor departemen disebutna kandep kantor urusan agama disingkatna KUA kantor wilayah disingkatna Kanwil kantor jutawan disingkatna ilakakeun anjing ilakakeun dong ilakakeun hei Iya, komandan. hei Komandan ya. eta can dijawab naon singkatanna kantor jutawan Kanyut anjing. ayo kamu ini Satu Maret Abah Haji Udah. Panjang-panjang teuing syukur. Kodor gitu eta. What is your name?
My name Kala Sembada. Good. Where do you live? Di dieu nu ngagegeh patempatan. Fighting karate, okay? Shock. Kill you. Please. Syahaya. Oh, perkenalkan. Oh, bisa bahasa Indonesia. Nama saya Mr. Jontor. Wah, guru karate beda ya. Di mana Mr. Jontor teh? Oh, saya dari negara Inggris. Oh, urang deungeun gitu. Rambutna bersih. Paingan buukna bersih. Siga tukang rincik bahuyu. Satu tanah kamu orang Inggris, pandai berbahasa Inggris. Oh tentu. Apa bahasa Inggrisnya makan it? Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat makan, good eat. Selamat tidur, good sleep. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mandi, oh gujubar. Nah gujubar guyang di walungan itu aja. Kamu tahu itu kuku cubrukan? Kuku curut. Nyaho kuku cubrukan. Beda geus lila di si anu ya bule deh ya. Moal diasuh ku bapak ku Sida Mukti gitu. Nuhun nuhun. Hiji tanah pinter cing naon ai bahasa Inggrisna jalan. Walk. Berjalan. Berwalk. Nah, pan jalan walk, berjalan tinggal ditambahan jadi berwalk. Ai can jalan, can the walk. Ai bahasa Inggrisna 1 jam 1 o'clock. 2 jam 2 o'clock. 3 jam 3 o'clock. 4 jam 4 o'clock. Jam narusak kuplak koplok kuplak koplok. Jam rusak mah kuplak koplok. Aduh. Aduh. Jing dek kumaha saya bunuh kamu. Jing. Pasang heu. Oke. Yok, Shanghai, Singapura. Karate campur kenang penca beda. Cing sok. Moha, oh you pandai sekali. Tentu dong. Pandai berbelit. Kami tukang oli. Awas. Wah, hese. Walah awewe menikulis mana iya. Di bobodo itu mana. Nyacik aing ku bondon mah eleh.